Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman kami abdi Sisi Fabel Puci NPM abdi 1820 568. Himbauan ke masyarakat pikeun ngabiasakan diri kalaya gaya hidup sehat sareng bersih, kumaha lengan rutin nganggo sabun dina cai nu ngocor. Sarta acan sareng saatos ngalaksanakeun kegiatan ngurangan kontak fisik sareng jelema sejen antapi barang anu tiasa nyebabkeun pengiriman virus corona. Sareng sementawis ngurangkeun kegiatan anu nyebabkeun seueur jelema. Harapan eta masyarakat tetap tenang sareng henteu panik, sareng ningkatkan kesadaran dina lingkungan masing-masing sareng salasna milu informasi atapi banding resmi anu dikeluarkan ku pamarentah, sareng henteu gampang percaya kana beja atapi informasi palsu atau hoax. Sakitu anu dipikahatur ku abdi, mudah-mudahan aya manfaatna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum